Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah tepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda kelas 8. Dina danget ieu urang tiasa diajar sanaos diajarna ngaliwatan daring. Kugituna tetep semangat dina ngajalankeun PJJ-na. Materi dina danget ayeuna urang ngabahas ngeunaan pakeman basa. Ieu hal-hal anu jadi udagan dina urang diajar ngeunaan pakeman basa atau kompetensi dasar. Satajan kana pakeman basa, urang bahas heula naon anu disebut bahasan. Bahasan nyaeta karangan anu eusina ngabahas hiji topik. Nah, dina bahasan ieu urang bakal ngabahas ngeunaan pakeman basa. Namun atuh pakeman basa teh? Pakeman basa atau sok disebut oge idiom nyaeta asalna tina bahasa Yunani. Idios anu hartina sorangan, mandiri, khusus, atawa khas. Kituna pakeman basa atau idiom teh nyaeta ungkara basa anu kekecapanana teh geus matok puguh entep seureuna sarta miboga harti anu beda jeung harti kecap asalna. Jadi pakeman basa atau idiom ieu mah teu tiasa dirobah. Tos matok kecapna kudu kitu. Teu tiasa dirobah atau dihilikeun jeung kecap sejenna. Ciri pakeman basa nyaeta nu kahiji ungkara basa anu khusus tutur mandiri atau khas. Jadi ungkara basa ieu mah aya kekhususan dina milih atau pilihan kecapna anu khusus. Oke, bakal aya contoh. Nu kadua nyaeta winaun kalimah atawa gundukan kecap anu geus matok. Tiasa dirobah deui. Jadi tos ngentep seureuh naon tos puguh kecapna kudu kitu jadi teu tiasa dirobah. Nu katilu susunan kecapna teu bisa dirobah. Jadi atos kedah kitu. Nu kaopat kecap-kecapna teu bisa diganti atawa dilemeskeun. Nah, aya kecap anu tiasa diganti atau dilemeskeun dina idiom mah atau dina pakeman basa mah. Nu kalima, harti anu dikandungna mangrupa harti injeman. Nu kagenep, harti anu dikandungna mangrupa bebandingan siloka lakuning hirup manusa. Jadi ngagambarkeun kahirupan manusa. Digambarkeun atau disilokakeun dina pakeman basa. Nu katujuh, harti anu dikandungna teu bisa dihartikeun sajalantrahna nurutkeun harti tata basa atawa harti nu dikandung ku unsur-unsurna. Misalna hejo tihang. Nah, hejo tihang ieu teu bisa diartikeun tihang anu hejo gitu. Tapi tina dua kecap ieu dijadikeun hiji teh jadi memunculkan arti yang berbeda. Memunculkan arti yang baru dari arti perkecapnya. Nah, dina pakeman basa ieu aya 8 pakeman basa. Nyaeta nu kahiji babasan, kadua paribasa, katilu cacandran, kaopat wiga, kalima caturangga, kagenep rakitan lantip, katujuh kekecapan, kadalapan candra sangkala, kasalapan panyaraman. Urang bahas hiji-hiji ngeunaan pakeman basa. Anu kahiji nyaeta babasan. Babasan nyaeta kecap atau gundukan kecap anu ngandung harti injeman atawa kiasan. Nah, contohna ieu. Hampang birit, gede hulu, buntut kasiran. Nah, ieu teh ngandung harti anu
harti injeman atau kiasan. Gede hulu teh lain hartina hulu anu gede, tapi ngandung harti sombong. Jadi ieu teh harti atau kecap anu dikiaskeun gitu, henteu ditogmolkeun kudu huluna anu gede, henteu, tapi menggambarkan seseorang yang mempunyai sifat sombong seperti itu. Eta anu disebut babasan. Anu kadua nyaeta paribasa, mangrupa ungkara basa winaun kalimah anu ngandung harti babandingan minangka siloka lakuning hirup manusia. Contohna adat kakurung ku iga, nyata hartina tabeat mah hese dipiceuna atau dirobahna. Jadi ari tabeatna entos kitu mah hese dirobah gitu, hese dipiceun. Yang kedua anjing ngagogoan kalong. Katilu gin dipikir belang bayang. Kita goreng hate resep nyilakakeun batu. Nah, jadi paribasa mah ngagambarkeun pasipatan hiji jalma. Pasipatan hiji jalma atau ngagambarkeun kelakuan hidup manusia. Salajengna anu katilu cacandran, nyaeta panataan kana pasipatan hiji tempat anu dibalibirkeun, diucapkeun ku karuhun urang jeung samemeh kajadian. Jadi cacandran mah ngagambarkeun hiji tempat atau ngaranan hiji tempat. Contohna Bandung heurin ku tangtung, Sumedang ngarang-rangan. Saurusna mah masih seueur keneh ya. Cacandran di tatar Sunda teh. Mangga eta mah tiasa dipilari dina buku, dina internet. Tiasa dipilari ku hidup. Nu kaopat nyaeta uga. Uga nyaeta sabangsa ramalan ngeunaan maju mundurna kaayaan nagara anu diucapkeun ku karuhun jauh samemeh kajadian. Contohna Sunda Nanjung lamun anu pundung ti Bandung ka Cikapundung geus balik deui. Nah, ieu hartina teh Sunda teh bakal nanjer deui lamun urang geus balik karena jati diri urang salaku urang Sunda. Jadi urang Sunda teh bakal nanjer ku urang Sunda deui gitu. Hartina teh kadinya. Nah, biasana ieu teh sok patukar antara cacandran sareng uga anu ngabentenkeun mah kieu we. Dina cacandran mah nyaeta ngaran pasipatan hiji tempat. Nah, pami uga mah ramalan dina nyemukeun kaayaan maju mundurna hiji nagara. Atau ramalan teh uga. Urang teraskeun nu kalima nyaeta caturangga. Caturangga nyaeta kaweruh pikeun mikanyaho hade gorengna watu kuda pikeun diilmu. Jadi ari baheula mah urang Sunda teh sok ngingu kuda, malah mah kuda teh dijadikeun alat transportasi. Beda jeung ayeuna kitu, ayeuna mah tos seueur kendaraan sejen kitu nya, henteu ngan kuda unggul. Sok sanaos aya keneh di lembur-lembur mah anu ngagunakeun kuda nyaeta keretek teh atau delman. Nah, di caturangga ieu pikeun mikanyaho hade gorengna kuda. Dicontohan nyaeta satria tinayungan. Anu hartina teh watuk kuda anu hade matak mulia anu nginguna. Nah, tandana teh biasana dina kuda teh aya kukulinciran dina tonggong handapeun sela belah hareup. Nah, mah kolot baheula mah geus apal gitu. Dina milih kuda anu hade teh siga kumaha. Nu kagenep nyaeta rakitan lantip. Mangrupa susunan kecap atau ungkara kalimah anu dihartikeun henteu sacerewelna, tapi ku kabiasaan make dadasar kalantipan. Nah, ieu contohna nu kahiji nyai panggedeankeun kompor. Nu kadua jang pangeusieankeun bak.
Jadi ari anu henteu ngartos mah anu digedean teh kompor gitunya. Pami ditilik tina kalimahna mah. Tapi hartina mah henteu kitu. Tapi anu digedean teh nyaeta seuneuna atau apinya yang dibesarkan bukan kompornya gitu ya. Jadi rakitan nanti ini tuh kecap atau ungkara anu ngandung harti jeung make dasar kalantipan. Jadi jika ieu jang pangasiankeun bak. Jadi maksudna anu kudu dieusian ku si ujang ieu teh nyata cai anu dieusian kana bak. Gitu. Nu katujuh kekecapan. Nah, biasana disebut kecap kiasan. Nyata kecap-kecap atau gundukan kecap anu geus jadi omongan-omongan atau kailaharan. Setengah babasan ngandung harti injeman. Contohna teu eleh geleng. Anu hartina teu eleh kekuatan atau paeh pikir, teu aya kahayang. Nah, jadi ieu mah kekecapan anu tos ilahar digunakeun ku masyarakat gitu. Teu eleh geleng tah biasana mah ku masyarakat teh sok dipake gitu nalika diadu kakuatan. Terus paeh pikir digunakeun ku masyarakat nalika geus ngarasa hoream atau teu boga kahayang teh. Terus nu kadalapan nyata candra sangkala mangrupa kaweuruh ngeunaan taun kajadian hiji perkara anu dibalibirkeun tur make taun saka. Nah, runtuyanana ilaharna dibalikeun. Ari bedana antara taun saka jeung Masehi teh nyaeta bedana 78 tahun. Nah, nalika aya kecap atau kalimah kieu panca Pandawa ngemban bumi. Nah, ieu teh ngagambarkeun tahun. Nah, tahun itu dibalikeun nyaeta 1255. Pami bade dimasehikeun kantun di tambihan wae 78. Terus anu pamungkas nyaeta panyaraman. Mangrupa runtuyan kecap-kecap atau omongan anu eusina panyarek sangkan ulah milampah hiji pagawean. Nah, lamun dipilampah teh bakal aya mamala atau balukarna. Jiga contohna ulah diuk dina lawang panto bisi nongtot jodoh. Nah, biasana mah ieu teh dilakukeun ku kolot baheula kitu nalika urang cicing di lawang panto teh sok disebutkeun tong sok diuk di lawang panto bisi nongtot jodoh. Nah, sebenarnya ieu teh aya asal usulna kitu. Naha kolot baheula mah sok loba cacarek gitu. Jeung loba cacarek teh sok disebutkeun mamalana teh naon gitu. Ieu mangrupa contoh panyaraman. Saleresna mah seueur keneh kitu nya contoh-contoh pakuman basa anu tiasa dipikanyaho ku urang. Nah, mun sakitu anu tiasa didugikeun ku ibu, hapunten kana samudaya kalepatan, hapunten kana tutur saur anu teu kaukur, kabasa anu pasalia, hapunten kana samudaya kalepatan, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.